Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa. Patepang deui sareng simkuring Meisa Utupanisa dina Warta Sunda. Warta dinten ieu nyaeta ngeunaan musibah caah anu tumiba di Pulau Sumatera. Curah hujan anu luhur ti saprakna akhir November 2025 nyababkeun sababaraha wilayah di Sumatera, utamana Aceh, Sumatera Utara jeung Sumatera Barat. Menurut laporan, tanah urug ieu lumangsung lantaran walungan anu limpas akibat hujan ekstrim. Akibat musibah ieu, ribuan imah warga kageum, fasilitas umum rusak jeung arus lalu lintas di sababaraha titik bareng total. Pamarentah setempat dibantuan ku tim gabungan terus ngalakukeun evakuasi ke warga anu kageum ku cai. Kaayaan ayeuna masih kritis, utamana di wewengkon dataran handap, caket walungan gede. Numutkeun seorang petugas di lapangan warga pihareup tetep waspada, lantaran diprediksi hujan masih bakal turun. Pemirsa, mun sakitu anu tiasa kasanggakeun, hayu urang sasarengan ngedoakeun dulur-dulur urang anu aya di Sumatera. Mudah-mudahan dipaparinan kesabaran sareng kasalantan. Simkuring pamit undur diri. Wassalamualaikum